Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal ieu dong. Gancang ngacarita para mitra sadaya hujan geus raat, angin leler, berai leuweung teh caang deui. Tincakeun sidik sarta hawa teu tiis teuing mawiwit anjog ka hiji tempat gek diuk dina batu gede. Ngalamun bari nangkeup orok sadua-dua. Mawiwit humarurung nahan kanyeri kakara karasa ayeuna, leungeun kenca babak jeung baloboran ku getih. Sigana bae basa tadi ngagolosor ti kait kana batu seukeut da meuni dewang. Jaba bujurna perih barang dicabak sarua biji getih raheut deui. Duh Gusti geuning aing teh cilaka. Pokna bari ngumara Cipanon awak meuni ngeleper. Betreuwas kareureuhna keut tadi mah teu karasa sabab awakna baal bakat ku tiris. Mawiwit bingung mangkani ngais orok sadua-dua. Ari leungeun kalah ka cilaka kapaksa orok teh digolerkeun heula dina batu lempar. Manehna ngubaran heula tatu sabisa-bisa kop kana pucuk dang daunan nu deukeut. Am dihuapkeun tuluy dicapek sanggeus lembut dibijilkeun deui dipokokeun kana raheut tea. Mawiwit teu nyahoeun daun naon nu dicapekna, teu dipikiran dapon ngubaran raheut we da puguh kaweur. Tapi aya berkah getihna teu ngagebor teuing ngan bae perih pisan karasana. Gek mawiwit diuk ret ka orok nu ngagoler katara beungeutna sepa, bibirna geunteul pikawatireun. Mawiwit beuki bingung naha naon anu kudu dipilampah. Duh Gusti na kudu kumaha atuh abdi teh? Kumaha miara orok jeung kumaha nasib indungna? Cek mawiwit kop orok di pangku hiji. Terus diais lalaunan tapi kacida hesena sabab leungeun nu tatu beuki karasa. Atuh daek teu daek ukur digawe ku leungeun sabelah nu tangtu hasil kurang nyugemakeun. Hasilna kurang nyugemakeun. Nu hiji geus diais ret ka nu hiji deui mawiwit bingung ukur Cipanon nu jadi saksi. Hate mawiwit perih sedih jeung watir ka orok nu teu bisa diais. Ya Allah ya Robi kudu kumaha atuh ieu teh nya? Duh ampun Gusti. Ka mana ari Nyi Partiwi? Nyai, ieu orok kumahakeun? Cek mawiwit segeruk ceurik bari ngusap sirah orok nu hiji deui ukur di pelong. Mawiwit lila oge ceurikna para wargi sadaya. Tapi eueuh hasilna kabingung jeung kasusah teu ngurangan. Tungtungna mawiwit cempe renghap ranjug siga nu capek. Cipanon disusul ku tonggong leungeun, disusut ku tonggong leungeun. Dumadakan aya ilham tina awahing ku bingung. Ujang wayahna sing sabar tawakal nini teh lain teu hayang ngabelaan. Lain mung miara hidup tapi kumaha atuh da kaayaan batan sakieu. Kapaksa rek dituna saurang ku nini rek dipasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Rek dibikeun ka nu ngagelarkeunana sing ridho kasep. Wayahna rek dituna di dieu. Barang cacap omonganana burubut Cipanon juuh deui. Dari hate mah teu tega, teu hayang papisah jeung eta orok, tapi kaayaan anu maksa sabab sakitu ripuhna. Sanggeus hate teteg mawiwit muntel orok nu hiji deui. Tuluy di anggelan, di kudang daunan ditiung di apik-apik sarta dituna luhureun batu anu lempar. Sanggeus rengse pok mawiwit ngomong ka orok. Ujang hampura nini. Lain tega, lain telenges, lain teu nyaah ka hidup, tapi kaayaan batan sakieu. Nini teh teu sanggup miara hidup bisi matak cilaka teu pupugu. Wayahna dagoan di dieu sing sabar jeung tawakal. Ulah leutik hate, ulah asa dilalaborakeun. Bisi hidup hayang nyaho hidup teh turunan ratu, terah raja. Sekeselere jalma sakti, putu resi anu sakti. Ta ayeuna ku nini dipasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Kanu kagungan berang jeung peuting, kanu ngawasa alam sakumna. Nini mah teu daya teu upaya teu bisa miara hidup. Nini percaya hidup teh gelar kadunya lain sakadar kabeneran. Tapi geus dikersakeun ku nu Maha Kawasa. Tah kulantaran kitu pikeun ngurusna oge ku nini dipasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Ka Allah anu ngagelarkeun jeung nyiptakeun hidup. Pileuleyan kasep ulah aralnya.
celengok orok dicium guak cerik mata kuatir siga nu ngarti kana omongan mawiwit puguh we matak mandeg mayong matak pugag lumampah tapi mawiwit neger-neger maneh leos init ningalkeun orok hatena jumrit maratan langit ngoceak maratan jagat muntang tulung kanu agung menta panang tayungan ka Allah sangkan orok salamet jeung bisa hirup sakumaha umumna jalma. Orok nu ceuri kadenge kaunggah juru ngear asa nurihan hati asa ngadudut jajantung asa ngabedah bayah nyeri perih tanani para mitra tanpa tanding apunten nyeri perih tanpa tanding tapi mawiwit teu ngareret deui tuluy noyod lempang bari ngumar Cipanon leungeun tatu karasa beuki nyeri nyanyautan tuna ka aya nyi wiwit nyawiwit para mitra kocapkeun Nyi Partiwi ku Allah diparengkeun salamet teu kuat kieu basa hujan geus raat Nyi Partiwi can eling masih keneh kapaehan yang korah dina areuy cariu sedeng cai leuncang beuki lila beuki saat nu akhirna ukur nyerelek saeutik-saeutik kira-kira 3 jam lilana Nyi Partiwi ngagoler teu usik-usik tapi satuluyna mah lilir mimitina beuntak tuluy gigisik kuniang hudang lalaunan red kaken caret kakatuhu terus kerung bari mikir aya di dinya teh asa aya dina pangimpian sabab teu wabuh kana kaayaan di eta tempat. Astagfirullahalazim. Aya di mana atuh aing teh ka mana ari mawiwit jeung deui ka mana ari budak. Jung nangtung lalaunan tapi karasa cangkeng ngajenghak. Atuh meuni muringis bari ngarempeyak diuk deui. Ya Allah Gusti, ieu teh kumaha? Nyi Partiwi ngahuleng bari ngumar Cipanon kasangsaraan asa beuki banget. Matak pondok pangharpan terus tanggah netep langit nu katemong saeutik tina sela-sela dangdaunan sawangan nganteur lamunan Nyi Partiwi inget ka bapana terus sasambat jroning ati menta tulung kanu ngayugakeun ka alam dunya hiuk angin ngagelebug pangpung garing maruragan cikaracak pating saleor ningang dangdaunan nu leuwih handap Nyi Partiwi tuluy peureum Cipanon asa diperes murubut lir hujan. Bapak, abdi tulungan di mana atuh Bapak teh Bapak? Kasahanya minta tulung, duh Bapak geuning kieu nasib abdi. Kitu ceuk hate Nyi Partiwi. Teu karasa nyuuh kana areuy cariu ninghak ceurik bakating ku sedih jeung nalangsa para wargi sadaya. Lila-lila Nyi Partiwi kasarean sare salenyap siga aya nu nyirep. Dina kaayaan eta Nyi Partiwi ngimpi tepung jeung bapana nyatana aki kalajati. Nyai ulah aral subaha. Ayeuna mah geura leumpang maju ngulon mapai ieu balumbang. Muga-muga jadi jalan kabagjaan pikeun hidup. Bapa moal boleh ngaduakeun. Korejat Nyi Partiwi hudang sabab ngadenge omongan eta teh asa dina alam nyata. Da sidik pisan bieu pahareup-hareup asana teh para mitra jeung nu jadi bapana tapi barang diilihkan tetep aya keneh di leuweung sorangan teu aya keur pamuntangan. Bapak di mana atuh Bapak teh nah bieu teh ngimpi atanapi naon tapi rek ngimpi lain rek ngimpi rek lain kukuring marek dianggap hiji pituduh nu bakal dipilampah ayeuna keneh. Cek Nyi Partiwi tuluy maksakeun nangtung kumareuming bari nahan ka nyeri. Kop kana dahan garing sagede indung suku dijieun iteuk tama eueuh cacekelan. Geus kitu mah Nyi Partiwi leumpang ka katayepan meuni teu sirikna ngoronang. Mapai balumbang ngagugu kana ilapat nu katarima susuganan aya benerna. Nyi Partiwi percaya sagemblengna yen nu tadi teh nu kadenge hiji ilapat keur kasalametan dirina. Nu lempang pikawatireun sakapeung jumarig jeung kumareuming kana areuy atawa tatangkalan. Mun geus capai brek diuk para mitra setengah mebeutkeun maneh. Cipanon teu daek saat terus murubut marengan anu keur nalangsa. Lutung nu ngajentul milu bingung, surili milu sedih, monyet anu redes nyeredet hate. Sakabeh sateleuweung milu keung mikarunya mikamelang ka Nyi Partiwi nu keur nalangsa di tengah alas. Jung deui nangtung harita lempang sosoloyongan siga nu salaton. Para mitra bari muringis nahan ka nyeri, beuteung karasa seueul. Harita jeung nyelengit nyeri.
matak beak pangharepan tapi Nyi Partiwi tetep muat-muat maneh lantaran hayang buru-buru ingkah ti jero leuweung hayang geura anyog ka alam bebas nu pisalametkeun. Duh, Gusti nu Maha Agung di mana sisina leuweung teh atunya? Naon sababna eueuh pisan tanda-tanda? Nah lega pisan ieu leuweung teh cik abdi dipasihan pituduh. Ulah ngapruk teuing teu pupugu. Cek hate Nyi Partiwi sumamat kanu Maha Kawasa menta tulung ka Yang Agung. Tapi cahaya kabungah tacanemongan halimun kabingung napu keneh. Numpuk keneh pasir kasedih ngadingding mindingan lamping. Sagara kasusah mayak pak megatan jalan kabunga. Samemeh nepi ka sisi leuweung anu direk. Diharapkeun jangjang peuting meber manten repoek pikasieun atuh puguh Nyi Partiwi tambah sedih bingung laku sungkan lumampah. Gek diuk dina akar kai ngahuleng mikiran nasib. Siksaan taya reureuhna poe teh karasa pondok pisan. Asa mineng peuting batan beurang, duh Gusti abdi teh teu kiat nananganana. Sanes abdi teu ridho nanangan cocobi nanging teu kiat dilami-lami. Cek Nyi Partiwi curucut cipanonna biji leuwih juuh. Ras inget ka mawiwit, ras inget ka anakna saopat-opat dikadarkeun kudu papisah. Kaayaan beuki poek sato-sato leuweung di sarada patemalan. Maung tinggal laur ajag ting cungungung orai sancang iwud milu disada. Nying sieunan mangsana lutung pating jarentua cema camuk-muk bari nunutan. Monyet mubus kana gowok na tangkal kai, hare es pasedak-sedak jeung pada baturna. Keur kitu tukang Nyi Partiwi aya nu saheng Nyi Partiwi ngajenghok bakat kureuwas. Tuluy direret parija jantung ratu nu saheng teh sidik. Sabab didinya geus poek tapi dilalila katempo aya nu gugurilapan siga supalumar buringkal orai canca gede jeung panjang. Aw, lengerak Nyi Partiwi kapaehan ngagoler teu empes-empes dina awahing ku soak jeung reuwas kasieun geus tepi kana congona geus teu bisa dikuat-kuat deui. Cag tunda keheula ka aya Nyi Partiwi para mitra nu keur kapaehan di tengah leuweung luang liwung. Ayeuna urang caturkeun lalakon nu geus lila katunda nyatana kaayaan Aki Kalajati nu geus lunta ninggalkeun padepokan Parewulung. Ari pangna ninggalkeun patempatan nu ti heula, Aki Kalajati aya maksud rek nyampurnakeun elmuna. Hayang lulus sagala rupa kahayang sabab elmu anu geus nyampak teu boleh kurang. Tetep poe ngarasa can jejeg can cukup can nyugemakeun. Nya dina hiji mangsa Aki Kalajati ninggalkeun padepokan Parewulung, ninggalkeun kasenangan lahir sejak nyepi di tengah leuweung luang liwung. Sangkan leuwih jongjon ngulik elmu bari ibadah ka Allah. Pikeun Aki Kalajati geus teu ngabutuhkeun haliah dunya nu kaleulewihi asa cukup keur saharita. Perkara Nyi Partiwi para mitra geus teu dijieun pikiran. Sabab geus percaya ka Surajaya nu bakal bisa dipihapean, bakal bisa disalindunganan ku Nyi Partiwi. Nu matak geus teu inget-inget teu dipake melang atawa hariwang, da percaya ka Surajaya saeutik gedena hapunten Surajaya teu boga pikiran goreng. Punten saeutik ge teu boga pikiran goreng maksudna kadinya. Sanggeus lumampah 2 poe lilana Aki Kalajati anjog ka hiji tempat nu dianggap cocok keur panyepian. Ayana dipuseur leuweung luang liwung nu arang langka ka sabaku jalma loba. Malah kakarakatinca ku Aki Kalajati kawan tu leuweung gerot anu loba keneh sato-sato galak panonoban setan siluman. Sigana mah tempat hade cukup keur niiskeun pikir. Nyepikeun batin moal gandeng ku sora jalma, moal ngadenge urusan lahiriah nu matak ngagagu kana pikiran. Nuhun Gusti geuning di tengah alas ge aya keneh tempat nu hade pika betaheun. Kitu saur Aki Kalajati bari tuluy calik ngareureukeun ka cape. Socana teu waleh rutret mitenan kaayaan di dinya. Eta patempatan para mitra datar jeung caraang. Teu aya jujukutan atawa areuy-areuyan ukur tangkal kai gede pating beleg-beg sagede-gede beuteung muning. Malah aya nu limati kaleun beuteung muning. Jarangkung gede nunyuk ka langit ngalekeceng lalempeng dihanap ukur kalakai nu geus buruk bubuk sarta ngahiji jeung taneuh. Pantes nama didinya teh pangulinan maung atawa singa sabab aya hiji tempat anu leuning siga mineng disapukeun. Tangkal kai laleucir batu-batu harerang siga mineng didiukan. Nya hade pisan ieu tempat teh meujeuhna keur panyepian.
mual ayah jalma anu nepi ka ieu tempat. Moal kaganggu kurang lembur. Sanggeus menang putusan kitu Aki Kalajati tuluy digawe sorangan. Luaran tangkal kai segede-gede beteung, tuluy di ka para mitra di kelengan kira-kira 2 meteran. Aki Kalajati ngadegkeun saung tina kai golonongan. Milikna ge sarua golonongan eueuh nu dibeulah atawa dijieun papan. Kulantaran digawe dibarengan ku ilmu jeung kasakten atuh tereh rengse. Teu kungsi sapoe saung geus anggeus. Malah lengkap jeung parabot anu basajan asa cukup keur sorangan. Satuluyna Aki Kalajati neangan Cinyusu kaparangan teu kudu jauh sabab landeheunana aya sirah cai paranti sasatoan ngarinung. Aki Kalajati memeres eta tempat di bebenah ngarah betah jeung tumanina. Muga-muga we tempat teh pika betaheun sarta ulah matak jadi kagorengan pikeun pangeusi leuweung sejena. Sabab aing mah eueuh niat ngaruksak. Ngan sakadar milu cicing bari ngadagoan datangna ajal. Kitu ceuk Aki Kalajati tuluy muru deui ka saung bari ngajingjing cai dina lodong. Barang nepi ka saung tuluy mirunan ngarahaneutun. Haseupna mulek kaluhur ngahiji jeung abun-abun nu nyimutan leuweung. Aki Kalajati asa tumanina aya di dinya ujug-ujug betah jeung merna. Isukna langsung ngamimitian ngulik pangarti neuleuman ilmu-ilmu nu dianggap can sampurna. Ari pangna aya niat kitu Aki Kalajati aya keneh kapanasaran. Dumeh aya hiji salah sahiji lalakon hirupna nu can rengse urusanana. Basa keur ngorana boga hiji balitungan jeung musuhna anu nepi ka kiwari can kanyahoan di bejana. Aki Kalajati waspada dina hiji mangsa. Musuhna bakal nimul deui. Bakal ngayakeun balitungan jeung anjeunna sarta kudu sayagi keur panakisna kitu tujuan Aki Kalajati teh.
Para mitra anu mulia, gancangna carita sanggeus kira-kira setengah tahun. Aki Kalajati geus hasil ngalahirkeun hiji ilmu anu matih pikeun ngayunan ilmu nu digunakeun ku jalma jahat. Eta ilmu disebutna Pancatunggal. Eta ilmu menang neleuman sorangan hasil pamikiran sorangan dibarengan kumantengkeun kayakinan kanu maha kawasa nyatana Allah nu maha gagah jeung maha adil. Panca hartina 5 ari tunggal hartina hiji. Ilmu Pancatunggal diwangun ku 5 rupa ajian nu dihijikeun mangrupa kakuatan anu moal aya tandingna di alam dunya. Nu jadi dasar kahiji nyokot sari bumi. Nu ngalahirkeun ilmu kagagahan, kadua nyokot sari angin nu ngalahirkeun ilmu hampang raga nu sampurna. Hiji ilmu pikeun nyirnakeun bobot atawa ngaleungitkeun berat badan. Nu akhirna awak bisa hampang kawas kalakai bisa lumpat tarik sabab awak jadi hampang. Katilu nyokotina sari cai anu ngalahirkeun kawedukan nyatana weduk banyu nganu katelahna. Ye ilmu lain bae keur ngalawanan pakarang tapi bisa dipake ngalawanan hawa panas. Bisa niiskeun seuneu sakumaha ilaharna cai. Nu bisa nyeos seuneu ari kaopat nyokotina sari geni atawa seuneu. Nu dicokot cahayana atawa sinarna. Nu ngalahirkeun ilmu panarawangan. Bisa nempo kanu jauh bisa awas mata kanu anggang. Lir ibarat cahaya seuneu. Najan dinu poek jeung dinu jauh oge masih keneh kaciri cahayana. Atuh kalimana mangrupa hiji ilmu nu moal aya tandingna. Sabab ilmu ning Allah anu ngaraharjaan sagala rupa kagagahan. Nu ngarajaan sagala rupa kagagahan. Jadi nu jadi intisari tina sakabeh ilmu teh nu kalima. Eta 5 ilmu dihijikeun kasebut Pancatunggal. Mimiti nama ilmu teh pipisahan ngan ku pancer digalokeun atawa dihijikeun. Dibengkeut jadi hiji kakuatan beunang oge disebutkeun dulur anu 4 kalima pancer. Nyatana sari bumi, sari angin, sari cai, sari geni kalima pancer. Nyatana kakuatan tidat anu maha kawasa. Dina hiji poe para mitra. Sanggeus hasil ngawangun eta ilmu Aki Kalajati init kaponclot gunung. Tuluy naik kana tangkal kainu pangluhurna. Ret nempo kalebak, breh nempo kaayaan lembur-lembur nu pating jarumpluk. Kitu deui jadi pangeusina eta lembur. Alhamdulillah. Ilmu panarawangan aing geus cukup. Geus bisa nempo kanu jauh, bisa awas kanu anggang. Kitu ceuk Aki Kalajati bari tuluy luncat tina tangkal kai. Ngagunakeun ilmu hampang raga. Salira Aki Kalajati ngalayang lir kalakai nincak kana lemah estuning jempling taya sora kawas kapuk ningang kana pucuk cukut. Alhamdulillah. Ilmu sirna bobot ke cukup. Muga-muga jadi bakal kerenyang hareupan si Durjana. Kitu ceuk Aki Kalajati tuluy muru kana batu gede nu ngajentul deukeut tangkal manglin. Kalayan teu asa-asa rigidig dipangwa tuluy dijungjungkeun ka luhureun sirah. Tetela karasana hampang asana nog hayam. Alhamdulillah. Ilmu kadugalan ge aya kamajuan leuwih tinu geus-geus. Muga-muga bisa dipake ngalawan musuh nu sombong jeung takabur. Kitu pokna tuluy muru ka saung. Sanggeus nepi para mitra sadaya ngumpulkeun suluh loba pisan gur disunut seuneu ngabebelah ka luhur. Aki Kalajati loncat ka tengah durukan tuluy mapatkeun ilmuna sarta ngagero. Tiis cenah. Rep panasirna najan diduruk oge hawa teh tiis sarta teu matak nyilakakeun para mitra. Seuneu nying rai teu daekeun ngaduruk Aki Kalajati malah akhirna mah seuneu teh pareum. Geus kitu Aki Kalajati para wargi mangpetan irung sabeula. Liang irung nu hiji deui ditiupkeun kana tangkal kai. Hiuk aya angin bijil tina liang irung ngaguru handaruan nebak kana tatangkalan. Geus puguh kitu mah tuluy asup kana saung bari marahmai. Sabab usahana teu gaplah dina waktu anu sasingket-singketna geus hasil nyiptakeun hiji ilmu anu kacida aheng. Nuhun Gusti upami teu aya widi anjeun. Usaha ieu teh moal aya hasilna. Muga-muga jadi mangpaat keur kasalametan balarea. Kitu ceuk Aki Kalajati tuluy ngagoler dina bangku. Reupeureuh ngareureuhkeun kacape bari ngararasakeun nikmatna kabunga hate. Sabab cita-cita geus kahonta najan bulan-bulan aya di leuweung ge. Teu boga rasa keung atawa sieun malah jadi regreg jeung gede hate.
Kerkitu buru-du loba satu leweng nu nyamperkeun ka saung sorot panon bangun anu cecep. Nemongkeun amarah masing-masing. Aki Kalajati tuluy hudang kaluar ti saung mapag sabto nu daratang. Sakadang warga si leweng. Aya naon anjeun teh ha? Aya kapanasaran ka kami atawa ngarasa dirugikeun ku kami? Sato-sato leweng eueun nu nemalan sabab teu bari saeun ngomong. Tapi sidik siga nu surti kana omongan jalma. Buktina eta sato-sato silih reret jeung baturna tuluy disarada meni bareng. Mangkaning rupa-rupa atuh puguh mata keung jeung sieun. Tapi Aki Kalajati teu riuk-riuk tetep ayem dibarengan ku waspada. Hayo rek naraon los-los ka dieu ha? Kaur maung disada. Segor bagong nyentak cegug-jegug anjing ngagogog bari nyamer ka Aki Kalajati. Rob satu-satu sejen ngaronom ke Aki Kalajati siga nu hayang paheula-heula. Tapi teu kanyahoan eta satu-satu ujug pating jumpalit ka tukang. Malah aya nu gogorentelan sababaraha kali korejat nangtung deui bari nyangereng ka Aki Kalajati. Mau ngagaur tuluy nubruk sakali deui tapi sakilat ditewak gadona. Dicekel pageuh ku Aki Kalajati. Hah? Sia teh milih modar atawa milih hiru? Hayo mata sia. Cek Aki Kalajati para mitra bari molotot. Atuh puguh huntu kekerot nahan amarah. Tetela maung teh teu bisa hojah jeung ngadadak sukuna jadi jeger hariras teu bisa gerak. Kukuna nu sareukeut teu bisa digunakeun. Nempo si raja leuweung teu daya teu upaya para mitra nu sejen pating laleos. Malah ajag ngabibrig lumpat pangeulana teu waniun ngalawan ka Aki Kalajati. Mun sia hayang modar geura disada deui sakali. Mun sia taluk geura disada 2 kali. Gaur-gaur maung disada 2 kali mere isyarat ka Aki Kalajati. Gancang dilesotkeun brek maung depa. Teu waniun ngalawan ka Aki Kalajati malah buntutna kupat kepot nanakeun taluk. Hehehe syukur ari taluk mah kami ge janggi. Moal ngaganggu ka sasatoan. Moal ngarugikeun ka pangeus si leuweung. Sabab kami mah aya di dieu teh lain rek ngaruksak, lain rek nilakakeun ka bapada makhluk. Tapi keur ngulik pangarti, keur nyipuh ilmu jeung namahan pangabisa. Lamun sia taluka kami kudu daek cicing di dieu jadi pangawal kami. Kaur maung disada sakali tuluy buntutna kupat kepot. Mere isyarat ka Aki Kalajati yen rek ngagugu kana parentah Aki Kalajati. Atuh geus kitu mah maung teh teu udar ider deui tetep tumetep di dinya. Maturan Aki Kalajati. Satuluyna Aki Kalajati namahan pangabisana nyipuh ilmu nu kakara lahir. Dicoba ku rupa-rupa perkara hasil nama tak bunga sabab hiji ge teu mata kuciwa. Atuh geus kitu mah Aki Kalajati ngarasa tentrem bebetah di leuweung di baturan ku si belang. Mun aya naon-naon si belang nu nyang hareupan sarta bisa diparentah cara kajalma ngan hanya ka teu bisa diajak ngobrol cara manusia.
Para mitra kaumdang Dina hiji mangsa Aki Kalajati kereureut di jero saung. Hari si belang ada kaum deket lawang keur kitu bereg hujan gede di barengan ku dordar gelap. Ditambah ku angin nu ngagelebug tarik pisan. Kaayaan di leuweung poek cai hujan pating paralak kana dangdaunan. Cileuncang ngagulidag kalebak. Raat hujan turun pepedut nyimutan leuweung nu dicicingan ku Aki Kalajati. Puguh jadi poek, tapi Aki Kalajati teu galider. Terus nangtung sarta melong kanu jauh bari ngagunakeun ilmu panarawangan. Breh katingali ti kajauhan aya cahaya nyengcela kucap kiceup lir mutiara. Aki Kalajati lila melong na hayang tegeskan eta cahaya akhirna pok nyarita ka si belang. Belang. Coba maneh geura leumpang ka hilir, geura jugjug cahaya nu nyengcelak. Kami percaya ka maneh baris bisa ngabedakeun antara pibahayaeun jeung pisalameteun. Ji geura init ka itu. Kuniang si belang hudang bangun laliat memeh ngalengkah kuliat heula. Bari heuai babatak si ganu cangkeul geus kitu langeor init ninggalkeun Aki Kalajati sejak ngajalankeun tugasna. Sakadang maung tuluy lumampah muru ka hiji tempat nu dituduhkeun ku Aki Kalajati. Barang datang kanu dijugjug harita teh geus peuting sarta kaayaan leuweung beuki poek. Tapi pikeun maung mah teu jadi halangan. Sabab geus biasa lumampah di leuweung nu poek mongkleng buta rata. Sarog ka hiji tempat sakadang mau ngagaur sabab nempo oray sanca anu keur celeunggeug. Celeunggeug nyang hareupan hiji awewe nu keur ngalempreh tanpa daya. Maung luncat nubruk beheung oray sakaligus digegel beheungna, tuluy dibuntang banting bari dicakaran ku kuku nu sareukeun. Tapi oray ge teu pasrah kitu bae manehna ngaburingkal mebeutkeun maung. Nu akhirna gelut silih bebeutkeun. Pada hayang salamet kereleng ka kaler durug-dug ka kidul, seak ka wetan gorolong ka kulon. Oray jeung maung papuket silih ala nyawa. Oray melitan maung atuh maung teh teu bisa hojah, iwati ngegel beheung oray satarik. Akhirna nu unggul teh maung sabab geus leuwih ti heula ngegel ti koro oray. Lila-lila awak oray nu meuli teh morosot namru kana lemah teu daya teu upaya. Ngajepat jadi banusan ti koro sapat ku sihung maung. Basa ngalawan teh bari sakarat sabab geus kapiheulaan babar. Sakadang maung ngagaur sakali deui bari ngodomang ngadeuketan eta awewe. Tapi nu ngalempreh teu daek lilir sabab tina awahing kureuwas jeung sieun. Ditambah ku capek nu lain lumayan. Horeng eta awewe teh tayalian iwati Nyi Partiwi nu keur katalangsara. Nyi Partiwi dipanggul ku maung dibawa ka saung Aki Kalajati. Nyi Partiwi teu lilir-lilir anger kapaehan sarta awakna geus leuleus pisan kawan tugas beak tanaga jeung beak harpan. Akhirna sakadang maung anyog ka saung dipapag ku Aki Kalajati nu olohok kaget. Sajongjongan mah asa teu percaya kana tetempoanana. Sabab si belang mamawa jalma nu geus leuleus siga geus teu nyawaan. Tapi lila-lila sadar poknanya. Belang, Awasak. maneh teh mawa jalma ti mana jeung kunaon eta teh ha? Maung teu nemalan kalah tuluy depak mikeun Nyi Partiwi ka Aki Kalajati. Gancang dipangku tuluy digolerkeun dina bangku. Kaaya Nyi Partiwi mata kuatir sakujur awak tiis camewek beungeutna ruksak katara pias. Masya Allah. Nah kunaon ieu budak teh? Heukeur kakanungan jiga-jiga geus bulan alaeun. Nah jalma ti mana bet los-los ka leuweung sakieu gerotna? Ceuk Aki Kalajati. Tuluy mariksa Nyi Partiwi pikeun ngayakinkeun ha aya keneh nyawaan atawa henteu. Barang dicekel pigeulang leungeunna tetela keketegan keneh. Jalan getih can eureun malah makarasa ngrejet. Atuh regreg Aki Kalajati. Tuluy harita para mitra nyadiakeun cai haneut. Sanggeus hayagi Nyi Partiwi dielap ku lamak nu diancromkeun kana cai haneut teh. Sanggeus aya 3 kalina dikompres ku cai haneut, Nyi Partiwi lilir. Bisa usik harita teh sarta nguliat lalaunan ngan teu langsung sadar kalah ka nyarita sasar. Mak, di mana atuh urang teh na poek-poek teuing? Ka mana budak jeung ka mana jalan? Mak. Ma ieu tiris, Ma. Kitu pokna tuluy peureum deui napasna ngahegak kawas nu capek. Nyaksian kaayaan kitu Aki Kalajati narik napas jero bari neuteup ka Nyi Partiwi. Ngan harita macan apaleun ka putrana sabab rarai Nyi Partiwi ruksak keneh matak pikawatireun.
karunya teingnyai tangtu ieu tetas ngalaman kasangsaraan banget nah di mana papisa jeung indungna naon sababna los-los kaleuweung pertanyaan Aki Kalajati can aya nu ngajawab lantaran Nyi Partiwi sadar pisan tapi teu hariwang teuing cara tadi sabab jelas aya keneh tanda-tanda kahirupan satuluyna Nyi Partiwi ditulungan sabisa-bisa sangkan sadar jeung bisa ditanya asal usul akhirna Nyi Partiwi bener-bener eling tuluy luak liuk bari kerum sabab ngarasa heran dumeh geus aya di hiji sawung nu dijieun tina kai golondongan red kakenca aya maung nu keur ngadangong cerit Nyi Partiwi ngoceak bari nungkupan panon tulung aya mau Deuh teuing nyai sing kuat sing sabar da moal naon-naon si belang cek Aki Kalajati bari ngusapan punduk Nyi Partiwi nu harita nyeuh kagigir maung kutap ketap bari buntutna kupat kepot tuluy ngaleos kaluar ngarti kana kaayaan nu bieu Aki Kalajati ukur narik napas jero tuluy ngasurkeun heula suluh maksudna mah sangkan seuneu pareum ngarahawa teu tiris teuing para mitra nyai geus emut nyai teh cing cengkat kainya ulah sieun-sieun da moal naon-naon si belang teh ingon-ingon Aki Nyi Partiwi ngagebeg sabab kakara tenget ayeuna kana sora Aki Kalajati asa apal kana sorana asa wabuh kana galindengna horejat Nyi Partiwi hudang melong salila-lila ka Aki Kalajati meuni teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang siri atuh Aki Kalajati heraneun kunaon nyai can emut hidup teh tetegeun heula atuh bising lieur mah pek golerkeun kainya Aki teh saha sareng abdi aya di mana Nyi Partiwi asa-asa keneh hatena jadi tagibur teu puguh ari kana sora apa tapi kana rupa poho deui lantaran Aki Kalajati robah pisan beda jeung barito kumis jeung janggot panjang tur bodas nutupan rupa nu sanyana Aki mah moal ka nerangkeun asal usul sarta moal ka ngajak ngobrol ka hidup mun hidup can emut pisan cing geura waler tos emut atawa acan nyai Aki Kalajati kalah ka maliknanya parantos Aki abdi tos eling syukur ari geus eling mah pek reureuh heula Aki rek nyadiakeun cai ente haneut keur ngahaneutan beuteu ngara teu kabulusan karunya ka hidup nu katingalina teh siga nu kabulusan geuningan Aki Kalajati nyiuk cai tina pendil di wadahan kana cangkir awi ka ameu seungit ente hejo
Para mitra kaum dangu, aki kalajati nyuk cai tina penil di wadahan kana cangkir awi. Kaambeui seungit teh hejo nyipar tiwi ngahulang mikiran kaayaan didinya nu dianggap aneh ku manehna. Red ka aki kalajati, red kana adegan saung, red kalawang, katempo buntut mau ngagebay malang jalan. Masya Allah, aing teh aya di mana atuh? Ieu teh imah manusia atawa siluman? Di lembur atawa di leuweung da geuning bet aya mau. Ih, sararieun teuing kudu kumaha mun geus kieu. Cek hate nyipar tiwi bari muringis beungeutna semu sepa. Tapi hate leutik panasaran sabab sora aki kalajati asa napel dina ceulina. Nong toreng keneh teu leungit-leungit siga embung pajau. Ngaleut heula nyai cacai haneut tamatiris. Ke daguan sakeudeung tuang. Aki teh keur ngahaneutkeun beuleum humut, lumayan keur tama lapar. Ngan wayahna aki mah teu boga sangu jauh ka lemur. Nyipar tiwi teu nemalan omongan aki kalajati jadi bahan pamikiran hudaria. Tina eta kecap-kecap geus kateguh yen aki-aki teh aya di tengah leuweung sabab nyebutkeun jauh ka lemur jeung eueuh sangu. Ulah ngahulang wae nyai peuk ngaleueut kaina ngarah teu kabulusan. Ulah asa-asa da moal naon-naon nyai. Sing percaya ka aki aman. Mangga aki. Nyipar tiwi ngaragamang kana cangkir awi regot nginum cai haneut. Meningal lenyap karek sargot oge lantaran geus 3 bulan leuwih tara mangih cai haneut. Da salilana nginum cai atah bae. Kunaon nyai siga nu leuwas nginum teh panas teuing? Henteu aki, cekap. Nyipar tiwi gugup sabab teh lapisan perasaan manehna kanyahoan ku aki kalajati. Padahal mah ngalenyap teh hate beungeut mah asa teu loba. Pek sing tenang. Sing tenang, sing tenang. Ulah hangham atawa cangcaya di imah aki mah aman moal aya naon-naon. Nuhun aki, abdi regreg. Bibir nyipar tiwi nyebut regreg padahal hatena tagiwur loba kapaur can percaya kana omongan pribumi bisi aden-aden nu minda rupa. Waktosna see para mitra deuh rupina. Duwi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Pancatunggal